Nuju acara ngechat di Bapak Rohmah. Iya Pak Guru. Enang. Meng duka ke mana Meng ya daya? Meng, dia Meng. Siap buru ya. Oh, ya kada. Oh. Kata-kata hari ini. Sekarang kita cek dulu tajuk mangan ke acan mah kan dari ya. Ah, gitu. Mula cari cingna wae. Jadi itu lebaran terjadi. Itu ada. Lebaran terjadi ente. Can jadi isukan Senin. Maksudnya jadi berarti ya di pulas mah. Tapi dah cana aya di bajuna itu. Ya, ada lain masalah baju lebaran mah. Masalah duit. Masalah duit, Lin. Entah eta. Lain baju kade. THR. Tapi benernya. Iya. Kade. Baraya pokoknya tetap semangat. Masyan ieu chat sing seueur masyana. Nih. Ya pokoknya mah ngabantos kana pembangunan ibadah sing disehatkeun jasmani rohanina. Panjang yuswana gitu. Ya bener Pak. Ngambilkeun rezekina. Margikan ieu mah kangge ibadah gitu. Wayana isukan Idul Fitri ka dia bagian meroki meng. Aduh. Ye, kade geus dituliskeun. Kabagiannya. Ye. Meroki. Pandi itu mah iya koti dia mah meroki. Nah, naon bedana meroki jeung koti. Tapi bener. Ye. Mata kok ge kade ngomong jeung mang mah bahaya. Murah kanti. Keceleng itu siapun teh entar. Kan? Keceleng gitu. Keceleng nama daripada keceng alit gitu sedikit gitu mah cekap ning kene beduk dibalikeun. Tapi rada loba. Bener oge tapi na ide nama hade. Dari posisina keceng mah kan alit. Keceleng di jalan Jadi aya nu maling moal kesaeun borat. Tapi aku hari jauh-jauh ting mati Malaysia datang nanya. Tah eta manglah. Piraku. Eta mah ngobrol-ngobrol we heula. Piraku eueuh. Aya keliwat. Nah eta ngaliwat dewe katanya. Wajib. Bajar ya jair. Iya jair mah. Cing meh keluar. Ganti lontong atau di Lontong. Da lontong mah euy kudu 40 orang. Alhamdulillah ya. Saya ngabantosan kangge anjing ya di dieu bade pelaksana Idul Fitri di Bapak Rohmah mangga kana sadayana khususna nyata mustami atau napi masyarakat Dusun Cikirai eta 01 02 tanah RW 08 sadayana diberi pada nyata ngersakeun mangkat kana ngalaksanakeun Idul Fitri diantos anjing panginten biasa tabuh genep ya nama gitu persiapan Bisa mah. Persiapan nya ari eta mah angket tos isa mah nya takbiran panginten mangga tah nu bali bade takbiran diantos ke wengi bade isya margi da piraku teh janten lebaran da tos 30 dinten ieu teh. Mohon di Arab mah tos katinggal tos iya Pak tos Idul Fitri. Di Arab mah pasti mah. mohon piraku urang kedah ya ayeuna tarawih 30 hiji. Taya tina hadisnya. Iya kumaha kata-kata ti Roni Banten ya. Oh mah melempem. Oh melempem. Iya pan biasa geus sok iya. Sok live. Motivasi. Sok live ya teh. Aduh kumaha tuh. Lulus kumaha pan kareke datang ieu teh. Lulus kumaha. Pokoknya mah sing kalager bae lah. Amin. Ya. Nu gering. Ya nu gering. Sing calager teu pan isukan Idul Fitri urang ge. Oh, cuma teh nu gering. Wah,